Sekali, dua kali, tiga kali aku sakit, kini rasanya setengah mati. Pupur naik tanggus kabisikan besi bersin deh teteh. Bersin bayu orang nate. Eta hidung-hidung nak naon eta? Celana gen urang itu teteh. Nu belake naon sih henteu naon sih. Make udak gen ieu teteh nande digisikan besi urang nak bersin bae mah. Jadi keburum-burum kari seret. Dangdan alila aman meureun eta marek ngider teh. Ngan teh teteh setengah 3 tas tahajud tuluy dangdan. Sudang. Sajam mantak dangdana. Nyan teh teh lalaki gen lalaki teh ngarendeng aing dangdan gitu. Udah mah udah. Romantis teuingnya. Kamu heman untuk lalaki teh demi Allah. heman. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai serp na arana ditinggalkeun paeh ku bapa nagen. Henteu ilok naon teu ilokan pasea ka majeng lalaki. Alhamdulillah. Duit gede leutik ditarima kami mah teh da kumanya bareng-bareng hirup ka urang. Alhamdulillah. Dagangna lengse gari teu malaku mapan jeung lalaki teh lain. Ayeuna bagaimana Bunda kalau udah habis kamu kemana? Ya tidur atuh ya. Oh. Ngomongnya Bunda. Ilok mami, ilok bunda. Tak ari kita gaul teh sami. Ya Allah. Aku mah teu ilok disebut bunda teh boro-boro disebut. Kami mah mami, bunda, anakna bae nu di Taiwan bunda kabeh nyebut. Bunda, kambingnya tuh itu je baragus bunda tuh ya iya. Mau dijual 2 itu sayang, buat apa buat ada perlu kata saya. Selagi kami mah teh make celat teh beleke nu ditato cak jara mama. Mami, pakaian mami tuh baragus. Iya erek meuli lipen aing teh teh. Lipen aya 150. Rarang ting teh sami. Yin, sabara 12 jam enggak luntur je ini. Ada di menantu aku. Berarti anu kieu Gaul eta. gaul. Ari nu teu gaul. Tah, gaul make ieu. Tah. Ari pakaian teh. Kerek ngajaran abdi di berem-bereman tah. Heeh. Di bawah itu bedak berem-berem lah. Abdi teu boga berem hidung nantu. Dia teh di video. Sekali, 2 kali, 3 kali aku sakit, begini rasanya setengah mati. Sekali, 2 kali, 3 kali aku sakit, begini rasanya setengah mati. Lautan ini aku seberangi dia. Sakit begini rasanya. Kan saya nyari kawan teh sami. Karo orang tuh jangan dibikin pusing. Dibikin happy aja. Nyari lagi yang baru, lembaran baru. Jangan kecil hati, besar hati. Ada di mana gampang dicari. Kalau badan mah gak ada yang ganti, bikin susah sendiri.